Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun, sim kuring pun Tiara Nur Intani, ti kelas 8A SMP Negeri Salapan Cimahi. Dinten ieu sim kuring nuju aya di salah sahiji tempat ibadah umat Islam nu tos kasohor nyaeta Masjid Al-Bahirah atawa Masjid Kapal Laut. Wangunan anu unik, ieu masjid teh jadi salah sahiji ikon khas kota Cimahi. Lokasina aya di wewengkon Baros, kota Cimahi. Masjid ieu ngadeg mangrupa inspirasi tina sajarah Nabi Nuh alaihi salam. Dina mangsa ngaku sajumlah umatna nu ariman karena ajaran Islam nu disebarkeun ku Nabi Nuh alaihi salam. Sajarah eta pisan nu jadi kasang tukang ngadegna Masjid Kapal Laut nu arsitekturna winangun kapal laut. Ketua DKM Al-Bahirah Testa Radinta Budianto netelakeun pihakna ayang mere atikan ka masyarakat ngeunaan perjuangan sajarah Nabi Nuh alaihi salam. Tempat hareup bangunan masjid nyarupaan bangunan kapal laut. Jangan oge ngahaja aya dipake mapantes jeung kiringna bangunan masjid. Warna catna didominasi ku warna bodas jeung krem. Masjid kapal teh kira-kira legana 200 meter persegi. Masjid ieu bisa ngawadahan 100 orang jamaah. Asup kana masjid di jerona oge aya ornamen anu persis siga nu di kapal. Di mimitian ti lantai masjid nu warnana coklat. Lantai masjid ieu teh nyarupaan lantai kai kapal. Lampu kristal nu wangunna bulet kawas bola anu biasana dipasang dina kapal atanapi bunker oge dipasang di masjid. Lampuna gaduh sensor cahaya. Upami aya kakurangan cahaya bakal otomatis caang. Teu aya stop kontak dina tembok masjid. Sagalana dipuseureun kana panel sentral dina pandopo masjid. Panel kontrol dijieun pikeun nyarupaan panel dina kapal. Setir kapal jeung kompas dipasang antara panel kontrol. Masjid Al-Bahirah mangrupa wakaf ti keluarga Budianto. Testa nu ayeuna jadi DKM ieu masjid nyaeta anak katilu ti Bapak Budianto. Cek Testa, ieu masjid teh nyaeta kahayang bapana sameme pupus. Budianto pupus dina yuswa 60 tahun di tahun 2002. Tahun 2015 mimiti nutup doyan ngawangun ieu masjid pikeun ngadunan kapalai Bapak Budianto teh. Salah sahiji alasan diwangunna masjid siga wangun kapal teh nyaeta yen Budianto teh saurang nahkoda di TNI Angkatan Laut. Sanggeus 8 bulan diwangun, masjid akhirna bisa dipake ibadah dina tahun 2016. Ayeuna Masjid Al-Bahirah geus ngalegaan tina 200 meter persegi jadi 400 meter persegi. Samemehna ngan bisa ngawadahan 100 jamaah. Sabada dilegaan bakal bisa ngawadahan kurang leuwih 200 jamaah. Pamirsa wargi Cimahi, urang kudu reueus miboga tempat ibadah nu wangunna unik ieu. Biara jeung dijaga kabersihanana sarta sing tambih rajinina ibadahna. Sim kuring pun Tiara Nur Intani amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.